minan nukrati tina perak dimaksud perkara uri dan dimaksud iya ma min guerin nukrati tina salian si perak wakaza dia seperti la yajuzu syira'uhu la yajuzu syira'uhu la yajuzu temenang li soeropi dikeun soeropi naon ayah syariah yang meuli soeropi iladatan kana kongkorong angkalung piha anu eta aya iladah khorazun ari mute kalion tim gagantya iya anu eta aya iladah khorazun ari mute wazadun jeung emas dibeli di zahabin ku emas wala jeung teu meunang aya biang jadi wala ya juzu aya biang wala aya biang jeung teu meunang yen ngajua ieu soeropi hukana kilada adinya da hukana kilada bal birtid berarti balik saku perak ya dan jaring kalawan tampan tinantan ilam yakun lamun teu kabuktian sia eta ieu kilada naon fiddotun perak walaya juzu jeung teu meunang naon syira'u saubin meuli pakaian mansujin anu ditinun di zahabin kumas ya suru anu hasil minu tina saub naon zahabun emas maksudun au dimaksud inda murdi nalika dia songkeun ala nari kana seuneu dibeulina di zahabin kumas kaya juzu jeung meunang ieu syira'u saub dia tibati kuperak wa gana jadi tiddo wa ma mutamiluna jeung anapun aljama anu muamalah kabeh ala atimati kana pirang-pirang ngadaran palain sa eta mistika mutamilun kabeh ataqabudu ari silih tampak fil majalisi dina majelis akad ieu talapa beda-beda naon jenis ta'ami jenisna kadaharan al-mabdi yang dijual wal mustaro yang dibeli au lam yahtalif atau beda-beda yajin sutta'an bayan istahada kalamun sahidi naon hajin su jenisna fa'alaihim ta'etamisi kamu ta'amilun kabeh at-taqabudu ari silih tampak wa muro'atul mumasalati jeung ngariksa silih sarwaan wal mu'tadu jeung ari anu dibiasakeun dibakukeun bihaza dina ieu taqabud muamalatul qasabi eta muamalahna tukang jaga ya ayu salima korekan yen masrahkeun si jalma ilaika qasab algo nama kana domba wayastaria jeung meuli si jalma di kugonan Allah ma kana daging nakdan barin kontan au nasiatan atau tempo bahwa dari ayu salina haramun eta haram wa muamalatul khabazi diatapkeun kana muamalatul qasab wa muamalatul khabazi jeung muamalahna tukang roti ya ayu salima korekan yen masrahkeun di jalma ilaika khabaz al-hintata kana gandrung wa yastaria jeung meuli ieu si jalma biha ku hinto al-khubza kana roti nasiatan bari anu tempo awanak dan atawa kontan bahwa dari ayu salima ilaya hinto haramun eta haram wa muamalatul asori jeung muamalahna tukang meres muamalah tukang meres di ayu salima korekan yen masrahkeun si jalma ilaika asor al bazro kana siki wasin simak jeung siki wejen wa zaituna jeung buah zaitun liya budak karena yang nyokot ya si jalma min huti asor al-adhana kana pirang-pirang minyak bahwa dari ayu salima ilaya bazro haramun eta haram wa kadzalika
Wa kadzalika al-labban. Wa kadzalika jeung eta nya kitu saperti asor. Al-labbanu ari tukang susu. Tukang susu mangga. Wa kadza jeung eta nya kitu saperti asor. Al-labbanu ari tukang susu. Yukti mikeun ieu jalma al-labana kana susu liya tuza karena ya nyopot ieu jalma minhu tilabban al-jubna kana ya kitu ya susu kental al-jubna kana susu kental wasamina jeung samin mantega wazabada jeung susu campur budak wasairo al-jubna wasamana wasamina wazabada wasairo azzail labani jeung sasesana pirang-pirang juzna susu bahwa teriyuti ayat bandai haramun eta haram wala yubahu maksudnya mah ulah dijual wala yubahu jeung ulah dijual naon atau amu kadaran di dua jinsi kana saliati jenis natoan anu jenisna minapami tina kadaran keneh illa dan aing kalawan kontan temen ngajual kadaran kana salianti jenisna model pare lain kana pare deui tapi ieu mah toan keneh jenisna kana jagong kemenan ngan terkose kontan wa bi jinsi jeung kana jenisna toan jadi kumaha tuh wala yubahu at'amu bi jinsihi illa dan ain kalawan kontan wa mutamasilan jeung sering sarwaan wa kullu ma jari sampur-sampur perkara yutakhadhu anu dijieun ieu ma dijieun dijadikeun ieu ma minasai tina perkara almat kumedahar palaya juzu ta eta teu meunang naon ayyuba yang dijual naon di ieu ma mutamasilan bari sini sarwaan wala mutafadilan jeung sini lewihan pala yubahu atulan dijual biayin pasti kana gandung naon dafikun tipung wa khubzun jeung roti wasawi kun jeung saban wala jeung temenan dijual biayin nabi kana anggur wa samari jeung kurma garing naon dabsun kinta wa khallun jeung tuka wa asirun jeung perasan anggur wala jeung teu meunang dijual bila bani kana susu naon samin wa zabadun jeung susu campur budak wa makhidun jeung susu hasem susu anu hasem lain hasem pada ajase lain mah hasem we eta wa maslun jeung susu murni wa jubnun jeung susu kental wal mumasalatu jeung ari silih sarwaan la tufidu eta teu maedahakeun ieu mumasalah illa idalamnya pun di mana-mana teu kabuktian naon atau amu kadaran fi hali kamal ya idhihari eta sabda tingkah sampurna nyimpen pala yubahu atuhan jua naon ar-rutabu korma base bir rutabi kana korma base wal inabu jeung anggur base bil inabi kana anggur base mutafadilan bari sri lewihan wa mutamatilan jeung sri sarwaan pahadhi tah ari ieu jumlatul mazkurah
jumalun eta pirang-pirang jumlah mukniatun anu nyukupkeun fi ta'rifya baiki dina na'rifan de watan di jengelingan diatapkeun ta'rif jengelingan alama kana perkara geus nyeru anu mere nyaho ieu mah atajiro kanjang dagang mere nyaho di masa rotia pasadi di masa rotia pasadi kana pirang-pirang anu ngahudangkeun kana karuksakan kana pirang-pirang ngahudangkeun kana karuksakan hatta yastafia dengan men tapatwa ye saja tiari masarot tidak tasakkaka di mana-mana mang ye tajir wa tabasa jeung saliru alit ka tajir naon saeun hiji perkara min hatina ieu masarot ya pasan wa idza lam yahrif jeung di mana-mana teu nyaho ieu tajir hadza kana ieu ta'rif be tadi teh jumalun mukniatun fi ta'rif baiti wa tanbi ala masyru at-tajirat wa dalam ya'rif mutnya ieu tajir hadza kana ieu ta'rif be lam yatafattan tah moal ngarti teh moalnya lam yatafattan tah moal ngarti ieu tajir lima wa bi'is su'ali kana pirang-pirang tempat nanyakeun waktu hamat jeung ngalakonan ieu tajir ariba kana riba wal haroma jeung haram wa huwa bari tajir la yadri eta teu ieu tajir al aslu salisu ari akadu katilu asalmu eta timpah wal yuroi jeung kudu ngariksa saha at-tajiru jalmu dagang fihi dina salmu kudu ngariksa asyarata surutin kana 10 pirang-pirang syarat al awalu ari syarat anu kahiji hayyakuna eta yen kabuktian naon ra'sul mali pokokna harta banda makluman likanyakeun alamisi ayyakuna ra'sunali eta maklum dipanyokeun alamiti netepan kana pantarna ieu ra'su ma ai mithli natanya muslam ileh ya tenon muslam teh mithli nate muslam teh hatta law ta'adzara sehingga lamun hese naon taslim muslam masrahkeun barang anu ditimpahan naon ieu an kana sangkongan naon saruju naji atana pingancadal ila qimati ra'sinali kana hargana pokona harta banda tatre pain aslama atu lamun pain aslama atu lamun nimpahan ieu muslim adana iki tadi ra'sul mana kudu dikanyahokeun sesuai jeung muslim tehna pain aslama atu lamun nimpahan ieu muslim kapan kana sakepeul mina darahimi tina pirang-pirang dirham dan kapan bari borongan di karehin papin dina tumpukan gandrung jadi mere duit sakepeul duka sabaraha dan nimpahan kari intok di karehin dina tumpukan gandrung lam yasiatan pesah ieu aslama di ahadiyah kawalayani dina salajina 2 kawal asani ari syarat anu kadua ayu salima eta yen masrahkeun tasdidah ayu salima eta yen masrahkeun
ieu muslim ra'sa mali kana pokona harta banda fi majelis ahli majelis akan qabla tafarruqi samene tapisah. Palau tafarruqu atuh lamun tapisah ieu muslim jeung muslim ileh. Ada mah muslim jeung muslim ileh. Muslim jamu timpah. Muslim ileh jamu ditimpahan. Muslim teh barang ditimpahan. Qobla qobi sana nampak ilpasau ta narima pasah narima bedok naon asamu timpah. Asal itu ari syarat anu katilu ayakuna eta yang kabuktian naon al muslamu barang ditimpahan naon dia mimma eta tina sapana perkara yumkinu anu kongen naon tahrifu au sofi nanyakeun pirang-pirang sifatna ieu mah kongen nanyakeun sifatna mah kagububi seperti pirang-pirang sisikian wal hayawanati jeung pirang-pirang hayawan wal ma'adini jeung pirang-pirang barang tambang wal kutni jeung kapas wasupi jeung bulu lembut wal ibrayasimi jeung sutra ibrayasim wal albani jeung pirang-pirang susu wal luhumi jeung pirang-pirang daging wa mata'il attorina jeung bandana tukang sesenyitan kabeh nyata minyak sengitnya jeung bandana tukang sesenyitan kabeh wa asbahiha jeung pirang-pirang sarupana ieu hubub ilah jeung pirang-pirang sarupana ieu hubub hayawanat wala yajuzu jeung teu meunang ieu salmu fil majunati dina pirang-pirang perkara anu diadonen wal murakkabati jeung pirang-pirang pendirangkapkeun wa majeng perkara salipu anu beda-beda naon azal pirang-pirang dusna ieu mah kal kisi saperti gondewa kaos teh al masnuati anu dijieun wa nabli jeung jantaring panah al ma'muljian wal kitabi jeung pirang-pirang sapatu wani ali jeung pirang-pirang sena al musalifat anu beda-beda naon azza wa pirang-pirang jeung sifat dunia wa sanatuha jeung pagaweana sifat dunia buatanana wa juludiya hayawanati jeung pirang-pirang kulitna pirang-pirang hayawan anu beda-beda juzna nia sanatuha wa juludunya wa juludu hayawanati jeung pirang-pirang kulitna pirang-pirang hayawan. Wa yajuzu jeung meunang asamu timpah fil khubzina roti. Wa maja ari perkara nya tafarraq anu anyar datang ieu emma ilaikana khubzi min ihtilafi qaryanihi buktina beda-beda ukuran uyah wal ma'i jeung cai dikatrati tomi kulobana masak wakilanya sadina tomi yuk pa eta dihampura naon anu tina ieu maya tafarraq wa yutasamahu jeung dimurahkeun naon tina ieu maya tafarraq arabi kopatna ayat tafsir eta yang ngataukeun atawa meakeun ieu muslim wasmahadi umuri kana nyipatan ieu pirang-pirang perkara al-qabilati anu narima liya wasfikan disipatan kaya sifatan hatta layam kok sehingga yang ternyata naon waspun hiji sifat kata pawatu anu beda-beda di ieu waspun naon alqimatu harga tapawutan kalawan beda-beda la yatangobanu anu terugi binisliku pantarna tapawut sahaan nasi jama-jama illa zakarau ay nyaritakeun ieu muslim kana itu wasfu kana wasfu kaina dalika wasfa karena dia nyifatan huwa eta dalika wasfa al-qaimu eta nyingan maqamar ru'yati dina tempat sitingan ningali bila baik dina jabal Al-Qadun wa mana ayat ala eta yang ngajadikeun ieu muslim al-ajala kana mangsa makluman kok ditanyakeun yen kana lamun kamuktian ieu salmu muajalan ditempokeun
Pala yu anjalu atu lari tempokkeun ieu salmu ilal hasodi nepi ka panen. Wala ila idrokis sinari jeung ulah lari tempokkeun nepi ka mangyan pirang-pirang buah. Bal ilal asyuri balikna kana pirang-pirang bulan wal ayami jeung pirang-pirang poe. Paina idroka mangyan kondiasa kondamu eta perkara milan idroka kondiasa akhoru jeung perkara narimat paneri idrok. Asadi suruh genepna ayakuna eta yang pembuktian naon al muslamu barang ditimpa naon fi'al mimma eta tina sabana perkara yukdar anu dibisakeun naon ala taslimi kana masna teu ma waqta mahilli dina waktu mayar wa yu'manu jeung disalametkeun fihi dina ieu waqta mahil naon wujuduhu ayatna ieu muslam teh goli bana kagalibanana palayan bagi adu teu pantas temenan naon ayus lima yang timpa ya muslim bila inardi dina anggur base bila ajali nepi samangsa la yudroku anu teu dipangyan ieu inam ini ajal wa qadza jeung eta yang seperti inam sairu tawafihi ari sasana pirang-pirang bubuahan. Pain kana salamun kabuktian naon al galibu anu galib wujudahu eta ayana ieu muslim teh. Wajah jeung datang naon al mahillu waktu mayar. Wajah jeung apes ieu muslim ile ani taslimi tina masrahkeun bisa babi apatin kusabab pancabaya. Palau tah eta meunang pikeun muslim. Ayum hilahu arian nempokeun ieu muslim uka muslim ileh yen saa lamun karep ieu muslim aoyat saho ya tapen ayum hilahu aoyat saw atau ngabedokeun ieu muslim wayarji'a jeung najaba atawa naji jeung najaba ieu muslim sira sia mali dina pokona harta banda insyaallah mun karep ieu muslim. Asal katujuna ayat guru eta nyaritakeun ieu muslim maka taslimi kana tempat masrahkeun. Tima dina perkara ya saliku anu beda-beda naon al-gharbu tamaksudan di ku ieu mah. Kai la yusiro supen teu ngagudangkeun naon dalika itu ayat guru mizaan kana persulayaan kakarbutan. Asalna kalapana Allah yu'alliqau eta yang teu nyantelkeun ieu muslim kana salmu. Allah yu'alliqau eta yang teu nyantelkeun ieu muslim kana salmu bimuayyanin kana tetangtukeun. Payaqulu tuluy ngucap ieu muslim min hintati hadzal sar'i tina gandrungna ieu tatanduran. Aw samrati hadzal bustani atawa tina buahna ieu kebon. Fa inna zalika karna yu'allikuhu yubtilu eta ngabatalkeun ieu dalik kawanau kana kaboga salmu dayanan eta hutang. Naam benar ieu lau adopa ila samroti baladin au qaryatin kabiratin lam yadur dalika. Fa inna dalika yubtilu kawanau dayanan. Naam benar ia yubtilu kawanau dayanan. Yubtilu kawanau dayanan. Lau adopak lamun nyarandekeun ieu muslim ila samroti baladin kana buah di negara au qaryatin atau di kampung kajar segede lam yaduro tan teu madarat naon dalika itu adopat asa siu al-kasrapana Allah yuslima eta yang ketimpa ieu muslim bisa indina di perkara nafisin anu alus
azizia wujudi turun langsa ayatna. Contoh misli duratin pantarna inten mau supat sifatan ya'zu anu langka anza ya'zu anu sanes ya'zu anu langka naon kana laras ya'zu anu langka tadi azizin ya'zu anu langka naon wujudu mitnya ayatna pantar jedurah. Ya contoh syai'in nafis azizia wujud misli duratin pantal intan mau supatin ya intilangkan wajudumnya ayat pantalnya durrah au jariyatin ya tapkan kana syai'in nafis au darah tadi ya kana duratin gitu namanya kana duratin au jariyatin atawa amat hasna anu alus maaha anu eta sarta jariyah waladuha ari anak najariyah au goyri zalika atawa salian si itu durro jariyah mimma bukina perkara layuk daru anu teu bisa kenaon alaihi emak goli bakal ribana al ansra sepuna al layuslima eta yang tertimpa ya muslim pito amin dina kadaharan makana samangsa kabuktian noro suamali pokona hartabana to aman eta kadaharan sawaun sarwa bae kana kabuktian ieu sawaun sarwa bae kana kabuktian ieu roksuamel min jinsi eta tina jinisna to'an awalam yakun atawa kabuktian iro suamel melihatkan mah eta min jinsihi sawaun sarwa baik kana kamiro suamel min jinsi eta tina jinis natoan awalam yakun atawa kabuktian iro suamel eta min jinsihi walayus lima diataskan karena alayus lima kitanya walayus lima jeung yang tertimpa ia muslim tina dina mas perak tidak kana di mana-mana kemuktian naon rasul malik pokona harta banda nafdan eta mas perak wa qadza karena jeung etu geus nyaritakeun kuring haza kana ieu walayus lima walayus lima pinatin riba dina bab perkalakeun riba al aqdu rabi'u ari akad anu kaopat al ijaratu eta nyewakeun sabangsa nyewakeun teh muruhkeun walahu jahe tepikeun aqdur rabi ruknani ari dua rukun al ujratu kaya sewaan sabangsa sewaan teh buruhan wal manfaatu jeung kamanfaatan ka amal akidu ta anapuan ari jalma anu akad walabdu jeung lapan tidak kebuat teh payu tabaru ta eta direken pihi akid naon mak perkara zakarna anu geus nyaritakeun kuring kana ieu mah pil baik dina be wal ujratu jeung ari sewaan kasamani eta saperti harga payan bagi atuh pantes atau penting naon ayakuna teu antakunanya ari sewaan eta saperti harga dina jual beli payan bayar tu pantas naon ayakuna yang kabuktian ya ujroh adinya makluman dikanyaukeun wa mausupan disifatan bikul lima dikanyaukeun disifatan bikul lima kusakabehna perkara syarat naon anu geus nyaratkeun kuring kana ieu mah ieu mabni dina barang dijual in kana lamun kabuktian ieu ujroh ainan eta barang Wain kana talamun kabuktian ye ujro dayanan eta hutang
payan bagi pantes atau penting naon ayakuna yen kawi ujroh maklumah sifati dihanyakeun sifatna wa qori jeung ukuranana wal yahtariz fihi an umurin jarot al adatu bihi biha walayah taris jeung kudu ngariksa walayah taris jeung kudu ngariksa ieu walayah taris jeung kudu ngariksa ieu mukjir ya menyewakeun walayah taris jeung kudu ngariksa ieu mukjir tihi dina ieu ujroh kadinya ujroh teh sewaan teh an umurin tina pirang-pirang perkara jarot anu berjalan naon al adatu adat biha kana ieu umur wadalika yaitu umurin jarot alam kuliah mislu kiro idari eta pantarna nyewakeun imah di imaratnya ku ngadang-dana dar gitu jadi nena kasewaan anak tina ngadang-dana wadalika kiro idar batilun eta batal itu kodua imarati karena ari ukuran ngadang-danan majulun samarkeun. Walau qaddaro jeung lamun mastikeun ieu mukri jama nyewakeun kana padahal teh karituna aya muktari walau qaddaro jeung lamun mastikeun ieu mukri daro jima kana pirang-pirang dirham sabulana satauna kudu 1 juta wasaroko jeung nyaratkeun ieu mukri al muktari ka jama nyewa ayu sarifah kana yen nasrupkeun ieu muktari kana darohim ilal imarati kana ngadang-danan lam yajid kan teu meunang ieu qaddaro li anna amalahu karena setuna pagaweanana muktari disorti dina sarupkeun ilal imarati kana ngadang-danan majulun eta disamarkeun wa minha jeung eta tina sapalina umur istijarus salahi istijarus salahi tak ieu mah lamun nyewa manehna teh muruhkeun enak ari nyewa ka tukang nyesit muruhkeun maksudna istijarus salahi ari muruhkeun ka tukang nyesit buruhana ala ayya huza natepan kana yen nyokot ieu salah ajiada kana kulit ba'da salhi dina sabada nyisit wasti jaru hamaliyati jeung muruhkeun ka pirang-pirang jalma hamilun hamalun jeung muruhkeun ka pirang-pirang jalma anu mawa pirang-pirang bugan di buruhanna dia jipati ku kulit bugan wasti jarut tohani jeung muruhkeun ka tukang nutu di buruhanna dinafat lati ku bakatul au bibak bidafiti atawa ku sapalina tipung bahwa tah ari ieu istijarus salah batilun eta batal istijarus salah kenapa
istijaru hamaliyat isan tohan dan batilun asabata. Wa kadzalika kullu ma yatawaqqafu husnuhu wa intisaluhu ala amalil ajiri fala yajuzu ayyuj'ala ujratan. Wa kadzalika jeung eta lamun kana hukum batilun, lamun kana musabbah desna istijaru salah. Wa kadzalika jeung etanya kitu saperti istijaru salah tidak pada batiluna. Kullu ma ari sakur-sakur perkara ya tawaqqafu anu ngadago naon gusulah tina mah wan fisalu jeung narima pisana mah ala amali ajri kana pagaweanana jalma anu bubur. Kalau itu atuh teu meunang naon ayeuna ala jan dijadikeun itu mah ujratan kana buruhan. Wa minha jeung eta tina sapalina umur. Jeung eta tina sapalina umur. Ayu qadiro ariyan mastikeun. Ayu qadiro ariyan mastikeun ieu mujir. Mujir. Fi ijarati duari ina nyewakeun pirang-pirang imah wal hawaniti jeung pirang-pirang toko. Mastikeun mablagol ujrati kana tempat tepina sewaan. Kalau kola atau lamun ngomong ieu mujir. Likuli sahrin dinarun. Kieunya adar tuka adaro katanya nyawakeun kuring ka kanjeun adaro kana imah. Dan sabulan teh salinar. Likuli sarin eta teh jangan sabangan bulan di kana salinar. Walam yuqaddir jeung teu mastikeun ieu mukdir asyura ijarati kana pirang-pirang bulan nyawakeun sabaraha bulanan. Karena tang kabuktian naon al-mudatu mangsa kana pi waktu majulatan eta disamarkeun walam tan akid jeung teu nerima sah terima dari naon al-ijarat nyewakeun. Ar-ruknu tsani al-mansa.